Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampurasunun. Alo mang sadayana di mana we ayana, di mana we linggihna anu satya satu manco di Garuda dina lalaga bade nengetan acara hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda anu mana dongeng Sunda bade dipedar ku Mang dina carios Randa Bengsrat. Randa Bengsrat bade nyelaskeun carios anu katunda dina dinten kamari kiwari bade majeng ka bagian anu ka opatna gitu tah pamirsa. Dinten kamari ka diluna ayeuna bade nyambung kanu bagian ka opatna. Pamirsa sadayana Mang selaku admin di channel toleh sejanjunkeun hapunten ka pamirsa sadayana boh bilih kirang sapagodos sareng Mang tina tayangan ieu dongeng Sunda atau hiburan Kasundaan ieu ataupun konten anu ku Mang dipidangkeun kanggo pamirsa sareng alo-alo sadayana di mana we ayana di mana we leungna. Harapan Mang mudah-mudahan ieu pidangan Mang tiasa janten menghibur kalbu pangmeberah kana manah pamirsa sareng alo-alo sadayana di mana we ayana di mana we leungna. Mangatuh sapados teu kolong kana waktos urang kawitan wae gelaran hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sun. Sok geura kaparayun geura mararanco deui dina HP-na sewang-sewangan. Prung Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Ayeuna nincak bagian ka-12. Mangga para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng. Urang sami-sami hanca cariosna etang-etang hiburan pangbeberah mana. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, harita Mang Seno tuluy nyarita, modal keur naon rek dagang? Lain Pak, hayang jadi tentara kuring teh. Tapi ngalamar butuh ku biaya, contohna keur pariksa dokter nyieun surat-surat, keterangan sejena, ongkos-ongkos jeung sajabana. Gini kuring kungsi ngadenge beja mun hayang lulus kudu make duit cenah kitu. Nya teuing kumaha ngagunakeun nama rek nanyakeun ka Mang Basri kitu maksud teh Pak. Ke. Rada kaharti atuh ari kitu mah tapi na geus aya lowongan jadi tentara teh euy. Ya Pak, malah manu mau beja teh Jang Dedi anak Mang Basri kamari aya ka dieu ngan teu lila da rusuh cenah. Nya syukur atuh mun kitu mari bera waragadna butuh sakumaha. Nya 100.000 ge mahi meureun. 100.000? Beuh amunna gede-gede teuing euy. Na teu kurang loba teh euy. Mang Seno ngajenghok sabab keur manehna. Duit sakitu badag pisan hese ngabuktikeunana. Cukup sakitu mah Pak, moal leutik teuing jeung moal gede teuing. Lamun kuring aya milik bisa lulus jadi tentara. Duit sakitu kagantian 2 bulan ge. Kaharti ari palebadinya nama euy. Tapi duit sakitu teh keur bapa mah lain saeutik-saeutik, kacida gedena. Sarta hese ngabuktikeunana, na ngajual naon atuh da urang teh taya kaboga. Boga domba sabelah ge apaan geus beak dipake modal peuteuy. Hari peuteuy ruksak gara-gara maneh cilaka. Karmin ngahuleng dijawab kitu teh da ayeuna bapana teh moal bisa ngabuktikeun duit sakitu. Tapi Karmin geus gilig pikir hayang usaha ka kota. Sabab kabitak omong batur yen di kota mah babari digawe cenah. Ka mana neangan duit teh Min? Da mah geus teu boga pakeun ayeuna mah. Nginjeumna tuh kaki jama mah. Engke ku kuring digantian. Boga duit di mana aki-aki kurang ge kanyahoan? Nya duit mah memang teu bogaeun tapi age pan boga sapi hiji. Tibatan capek ngarit mending jual ngara senang duitna injem kuing. Sesana beulikeun kana pinang ngarahipu. Tuang ku aki pan beres. Cek Karmin bari pepeta. Nepi ka kitu pikiran maneh mah Karmin. Jigana mah bener mah kitu carana. Mang Seno kapangaruhan ku Karmin bet kataji ku cara eta. Nanti gua hari dibikeun mah ku aki jama ngan ari ceuk kataksiran kuring mah lah. Aki jama teu bodoh moal ngagugu kitu bae. Cobaan we tuh Pak. Maha bet ku meok mah dipacok Pak.
Mang Seno siga nu dicekok ku Karmin. Ngagugu kana caritaan harita keneh ge atuh. Leos init nepungan Aki Jama sedengkeun Biurmi ngan ngurutan dada tina wahing ku bingung. Gancangna carita Mang Seno geus datang deui. Bari hatena lugina sababadami jeung Aki Jama teh babari pisan. Sapi nungan hiji-hijina diidinan pikeun dijual. Kumaha hasilna Pak? Karmin geus teu sabar. Hasil min ngan ari duit nama can kabawa. Da sapina ge can payu ngan ari Aki maneh mah geus masrahkeun. Sarta satujuan tema Mang Seno dari anaker. Pugu bisar mah colohok bengong. Nya anta teh Kang Seno? Teu salah ari si Karmin masrahkeun sapi. Oh Aki si Karmin teh masrahkeun sapi sabab bisanya nama cenah geus teu kaduga ngarit. Ripuh teu ari ku capek. Jadi tadi di penta teh ujug-ujug masrahkeun Bang nu ato. Ngan Aki aya pamenta duit gunakeun sing bener-bener ngarah tujuan ka hontal. Sarta kudu buru-buru digantian mun geus boga keur gantina. Jangan sakitu amanat nanti Aki Jama teh. Tuh nya ceuk uing ge. Babari si Aki mah keuna moal burung digantian ku kuring Pak. Asal digawe bener heula. Ila arek ngajual sapina Pak. Karmin meuni marahmai. Oh engke Pak sosore. Aki rek nepungan bandar urang Situ Raja. Mun hasil rek tuluy ka dieu cenah. Nuhun tuh Pak. Nuhun pisan sayeuna mah kuring rek nepungan Pak RT Pak. Sinanyeun surat jalan bawaeun ka kuring ka kota. Karmin cengkat jerut turun kaburuan langsung init ngajugjug ka imah Pak RT. Kawas geus kitu kuduna jalan-jalan pisang saraeun mah usaha keur modal anu can pugu karuhan teh bet lancar. Sorena Karmin narima duit 100.000 ti Aki Jama. Esukna Karmin init ka kota Bandung ngajugjug ka imah Basri. Anu maksudna rek neangan pagawean sedengkeun eta pagawean cantang tu hasil. Dan usahanya nama di kota leuwih sulit teu cukup kumawa duit mun kurang-kurang milik mah kalah ka mata kurat karet. Atuh Mang Seno jeung Biurmi hatena jadi teu teteg. Atoh aya melang aya atoh naboga anak jiga-jiga rek mencar. Sabab geus boga kahayang sorangan make hayang neangan pausahaan. Ari melangna initna teh mawa duit meunang nginjeum ari pagawean can pugu karuhan. Kumaha mun modal beak bari teu hasil meureun kapaksa kudu nanggung hutang nu lain saeutik-saeutik. Bapana kuring masanya mah teu pati ngidinan ka budak teh, kahiji init nangan sorangan, sasatu aya nu miingpin, kaduana initna teh mawa duit meunang nginjeum, sok sieun beak teu pugu, ceuk Biurmi dina hiji poe ngebrehkeun ka melang hate. Ya ulah leutik hate mana, sabab sagala rupa ge kudu ngaliwatan ikhtiar jeung tareka. Tah kulantaran kitu muga-muga we anak urang sing hasil pamaksudan, sing laksana paniatan pikeun negerkeun hatena, dorong kudu aku urang salaku kolotna tah kitu. Ari urusan doa mah boro-boro dipenta najan teu ge teu boleh didoakeun. Sabab moal aya hiji indung nu teu miharep anakna sangkan jadi jalma senang. Nya syukur atuh ari kitu berak doakeun anak urang, ceuk Mang Seno. Bari tuluy turun ti imah ngajingjing ari trek ngalajarami keur parab sapi. Sabab Mang Seno ngingus sapi meunang nengah ti Haji Sabri. Ari Biurmi ngahulang di imah, poe ieu teu daek liar kanu jauh. Sabab pikiran inget bae ka Karmin nu jadi anakna, sok sieun manggih kasulitan kawantu budakna rada bengal. Cag urang tuna heula kaayaan Biurmi jeung Mang Seno. Nu geus ditinggalkeun ku Karmin ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun Nyi Sari jeung kolotna. Nu sarua keur manggih kariweuh lantaran waktu nu dijangjikeun geus karanapan. Poe eta Mirja bakal datang menta jawaban teh. Harita Mang Ading jeung Bisar mangahaja liar teu liar jauh. Malah Nyi Sari jeung adi-adina ge araya wae di imah. Ngariung ditepas bari ngadagoan datang nasema. Nyai kumaha putusan ayeuna teh ye? Rek ditarima wae lamaran ti Jang Mirja atawa kumaha? Mang Ading nanyakeun ka anakna da manehna hatena mah teu daek ieu para mitra. Teu daek hatena para mitra. Luak leok wae para wargi sadaya. Alah nah make nanyakeun deui ka budak, bereskeun we ku kolot, da anak mah kumaha kolot barina oge. Bisar mah megatan kasempetan Nyi Sari nyarita. Sangkan teu bisaeun hoja. Ih, nanaon teh kudu panceg ngarah teu asa-asa dina nyaritana, cing jawab Nyai. Rek ditarima Jang Mirja teh.
kumaha bapa we lah. Syukur ari kitu bakeun urang putuskeun ayeuna. Akhirna nu ditunggu-tunggu datang, Mirja datang dibarengan ku sobatna duaan. Jajaka keur marejeehna balak kesenteng buta tulang buta daging. Keur mejeehna resep ulin, Mirja datang teu lengoh, tapi mawa oleh-oleh cukup loba dibawa ku sobatna meuni 2 jingjingan. Assalamualaikum. Cek Mirja sanggeus aya hareupeun imah. Waalaikumsalam. Mangga kalabat ujang caralik. Mang Ading mukakeun panto bus Mirja jeung baladna ka jero. Memeh diuk sasalaman heula geus kitu kakara mernahkeun masing-masing dina kursi. Bisar mah marah mai bungah nempoki kiriman nu sakitu lobana. Malah miheulaan nanya ka semahna. Ieu teh kanggo di dieu ujang? Ai, sumuhun Bu, mangga lah hatur lumayan dan nu sae mah teu aya. Nuhun atuh nuhun ditampi. Bisar mah ngajewang jingjingan. Terus dibawa ka dapur ari nyisari baeud, teu panuju kana lalampahan indungna. Hapunten Bapa lah abdi terada telat teh nanging sanos kitu ge da aya keneh waktos teu tebih teuing tina waktos nu dijangjikeun ti payun. Ceuk Mirja memehna naon sasadu heula. Ah sawios ujang teu matak naon-naon kumaha di ditu daramang. Alhamdulillah teu kirang sewes-wes Pak. Dupi di dieu kumaha ya? Daramang sadayana. Mirja rutret ka Mang Ading jeung ka Nyisari. Ari nu direret teu pati malire, malah mun kongang mah hayang lumpat. Mung nyang hareupan semah tapi dasieun ku kolotna. Sami-sami ujang di dieu ge keur sararehat ayeuna mah nyanak cai atuh nyai sakalian ieu jeung cauna jeung deui pan aya huwi lain. Mang Ading nitah ka anakna sangka nyuguhan semah. Tapi Nyisari teu nemalan sarta teu ngagugu jongjon bae ngahulang siga nu katenung. Keun wae ku mak pek we nyai mah di dieu payunan tamu. Cek Bisar mah ti jero ngarti kana kahayang Mirja nu memang hayang adu hareupan jeung buah hatena. Soes Bapa lah teu kedah ngarerepot abdi mah ninggal pribumi kempel oge lah. Tos pirang-pirang nuhun margi tujuan abdi teh teu gaplah aya nu mayunan. Tayina bade langsung we kana pokok pangkal nu utama. Sejanagih abdi teh maksad teh kumaha putusan ayeuna. Na aya kamajengan atanapi henteu punten we sanes abdi ngaberobokan ieu teh sanes. Ceuk Mirja. Manehna teu sabar hayang geura meunang putusan. Ulah salempang ujang. Beres, prak we tuluikeun paniatan ujang teh Bapa Ridho. Mun pun anak ditikah ku ujang malah bisi palai enggal nikah mangga badan tengkeun sareng tuang rama. Na bade iraha waktosna Mang Ading teu euleum-euleum. Atuh meg angeun Nyisari eungap asa ditimbul ku batu sagede kalapa, seueur ngadenge omongan bapana tapi tetep teu bisa hoja. Alhamdulillah, nuhun atuh. Abdi teh bingan nu taya papadana margi tos kenging kapercantenan ti bapa. Kanggo ngiring mikanya ka tuang putra. Pemikieu mah kege bade langsung we nyanggem ka pun bapa supados enggal ngalamar nu langkung resmi ka bapa. Ceuk Mirja, meuni teu sirikna emprak bakat ku ato. Da kitu we janglah teu kudu loba carita jeung bapa mah. Nuhun Pak nuhun. Mirja ngodok saku para wargi. Korehel rokok keretek sabungkus sor ka Mang Ading. Ari keur manehna aya deui kitu deui keur baladna geus pada-pada mawa. Satuluyna Mirja jeung pribumi uplek ngobrol sagala dicaritakeun diliputan ku kagumbiraan. Selang-selang tina ngawadul barang dahar balake cerakan. Da susuguh meuni sagala aya Bisar mah teh kaolo hatena kudu aya disodorkeun anu eueuh di teangan. Kacaturkeun Nyisari ti barang jose mah manehna teu milu ngawadul. Mun goong teh mah teu daek disada lamun teu ditakol dina ngajawabna oge ukur saperluna bae. Dina akhir obrolan Mirja maksakeun maneh nyarita ka Sari. Nyai akang teh aya keamanatan ku pun bapa sareng pun biang. Pamitos beres palai tepang jonghok sareng nyai tak kumargi kitu mugi kersa akang teh ayeuna urang nepangan ka pun bapa ceuk Mirja. Terang-terangan nyarita ka Sari tapi Sari teu nemalan. Ulah kitu nyai wayahna gugu malah mah ajakan tijang Mirja teh sae pisan sabab memang kitu kuduna. Hiji ciri yang niatna nya sarta ciri ni ngahormat ka hidup. Jung milu heula ka ditu, anjang sono ka sepuh-sepuh di ditu, ceuk Mang Ading nyaluyuan kana kahayang Mirja. Ulah sini nyai lah da ku akang moal dikukumaha. Tujuan ngan sarupa hoyong nepangkeun antawis nyai sareng sepuh-sepuh akang margi anjeunna teh sok naroskeun teh. Gawe sanes waktos atuh Kang. Tema Nyisari nolak kana kahayang Mirja. Atuh Mang Ading teu panujueun pok nyarita deui. Ulah kitu nyai. Narek iraha deui mun teu ayeuna.
Jung tuturkeun ayeuna ulah ngerakeun ka kolot teh. Hade ulah teu init ye bisi ngerakeun ka emak jeung ka bapa. Jung ayeuna mah geura dangdan ulah sok ngalawan ka kolot. Ngadenge omongan bapana kitu Nyi Sari meninggal lenyap. Tapi teu bani ngomong Jung nangtung leos ka jero rek disalin baju kunu pantes. Lempang asa kakalayangan sirah asa berat. Tetempuan rarangkepan jeung asa buburi nyayan. Teuing ari bapa ka aing bet maksa mirusa. Na teu meunang bebas anak teh kitu apan geus puguh aing teh. Teu suka ka si Mirja, ceuk hate Sari bari bus ka kamarna. Gap kana baju. Tapi teu tuluy dipake kalah dicekel bari ngajanteng deukeut jandela. Bus bisar mah ka kamar melong ka anakna nu keur ngahuleng. Bari ngeukeweuk baju. Bisar mah ngadeuketan lalaunan poknanya. Kunaon nyai siga nu susah ulah kitu anak ieu. Mana bet kieu atuh jadina mak. Nah kuring teh teu meunang milih pisah lakieun ku sorangan. Nah bet jiga maksakeun teuing. Ngaran naon ari ka si Mirja? Ceuk Nyi Sari bari ngadilak Cipanon ngembeng. Eta ulah kitu nyarios teh kawas budak wae. Rek neangan hukum hadeui atuh apan geus puguh si Karmin mah kitu. Tiba-tiba nyenangkeun kalangahina jeung mitena. Geus pilih nu aya. Nu geus puguh mikanya ahna jeung kaciri kasatiaanana. Sedang si Karmin mana tana satia teh eueuh geuning didago-dago geus aya kana mingguna can nol-nol. Tapi kuring mah da can hayang boga salaki mah. Tali rek dikawinkeun ayeuna ieu mangan muguhkeun bungkul. Kan urusan kawin mah bisa diengkekeun. Loba keneh waktu nu penting mah guguh heula ka hayang menjang Mirja. Miluh heula ka bunut tepungan ibu Ramana sok geura dagoan dangdang keur nya. Marek mimilu kan kitu patut. Nyi Sari jejebris. Cipanon beuki juuh tungtung namurubut maruragan. Mun kongang mah hayang ceurik jejeritan. Ih, ulah kitu ieu. Rek ngabibirang ka kolot ha? Bisar mah kasar nyaritana. Puguh Nyi Sari meni murungkut. Kapaksa bajuna dilaan rap make anu alus tapi karek kerap geus baseuh ku Cipanon. Bisar mah harita nyarita deui. Susut atuh cimatana ulah sinang macor wae ngewa. Ceuk masa bisar mah kop kana samping ledak pipi anakna disusutan. Kuring bisa nyusut Cipanon mah. Ceuk Nyi Sari bari ngageuweungkeun leungeun indungna. Da kudu tuhur atuh heug diwadak sing pantes, lipstik make sarta minyak seungit ulah poho minyak kolonyo. Buuk sisiran sing rapih anting pake. Awas ulah ngerakeun kudu nyugemakeun ka sararea. Nyi Sari teu nemalan kop kana sisir sedot nyisiran. Meni teu sirikna dirurudkeun. Atuh buuk murudul jeung karasa peureus, ledak-ledak diwedak tapi teu pantes sabab baseuh jeung baseuh deui ku Cipanon. Ih, maneh mah teu beunang dipapatahan saatkeun si matana. Moal bener kitu mangerakeun pisahnya budak teh. Ceuk Masar mah sewot. Geus moal diwedak mah pila kadar kabunut. Mulai nu lalajoanan ieu, ceuk Nyi Sari kop kana anuk beungeut digesek deui ngarah bersih teu daek make wadak. Nyai geus dangdana ieu jang Mirja bade angkat cenah ya buru-buru ka dieu. Ceuk Mang Ading titepas atuh beuki geumpeur Nyi Sari, hatena keukeuh teu merean. Tuh ceuk mah ge buru-buru bising tinggaleuan. Sok pake anting-antingna kada bising tibalik. Bisar mah ngabebereg. Kana tinggaleuan ge lah mending teu ka bawah. Hih, sok ka mana wae nyarita teh sok buru-buru. Bisar mah nuyun anakna dibawa ka tepas. Barang serog Mirja olohok, malah mah baturna ge heraneun lantaran nempo Nyi Sari nu carinakda. Aduh, na kunaon Nyi Sari teh bet nangis ning teu damang? Mirja nanya bari neuteub ari nu ngajawabna Bisar mah. Ulah hariwang ujang. Ieu mah nangis teh bakat gua atoh, lain gering atawa nyeri. Mangga angkat mah titipe pun anaknya, ulah babari punungan da pun anak mah eraan. Ceuk Bisar mah bisa pisah nyaritana. Wah gitu nuhun atuh Bu. Mangga Nyai urang miyos aida lah. Margi dingke-engke ge bilih panas manten di jalanan. Ceuk Mirja tuluy munjungan ka Mang Ading. Jeung ka Bisar mi bari amitan harita teh. Kitu di baladna nu duaan cungcong sasalaman nu satuluyna bral miang ningalkeun imah Mang Ading. Perasaan Mirja kacida guligahna sabab ayeuna hasil ngaboyong Nyi Sari nu geus lila ka impi-impi.
Panon poe moncorong taya aling-aling panasna menimoreret. Mega nusok ngagulung di langit harita teh sirna teuing ka mana. Atuh puguh di jalan teh meninong toreng, matak lalieur laleneng, matak luut leet kesang. Mirja lempang ngiring ke Nyisari ari baladna nu duaan ngarti lalempang ti heula. Maksudna ngarah teu ngaganggu kanu keur paduduaan. Hate Mirja atoh lain di kieuna sababoga babaturan anu nganyahokeun kana kahayang. Tos capek nyai, Mirja nanya semu geget tapi Nyisari teu ngenemalan dati barang jerut turun ti imahna ge jamedun baeud meuni pageuh para mitra. Kam harita teh ka Mirja teu mere budi ngan untung Mirja sabar da ngarumasakeun manehna nu butuh. Bilih tos capek mah urang reureuh heula hanapeun tangkal asem. Tu di payun aya nu iuh raos geura ka silir ku angin leutik. Ceuk Mirja teu bosen-bosen nyarita ngajak ngomong ka Nyisari. Akang teh beak bulan beak minggu mikiran nu geulis urang campaka. Aina hasil kacangking bisa kaboyong ka lembur akang. Da ku kituna akang teh bungah liwat saking sabab sapana jadi kabul ku Nu Maha Kawasa. Dikadarkeun tiasa sasarengan sareng nyai. Nyisari nu geulis kawanti-wanti enah ka bina-bina. Nu memang nyari keur geulis teh manis, komo upami kersa nyarios mah. Leuwih manis tamasari es tuning moal aya babandinganana. Ceuk Mirja muji ka Nyisari susuganan kageuing hatena daek nyarita, tapi Nyisari tetep baeud. Bibir lir ngonci nepi ka ngawat-ngawat we teu daek ngomong. Jep Mirja jempe lempang nutur ke Nyisari tadi nama hayang lempang rerenengan. Bari pakaleng-kaleng sirih cekelan leungeun tapi orok kaya Nyisarina teu daekeun. Sakalian nyekel ge sok dikepeskeun da puguh teu rares-resepeun. Mirja mikir neangan akal pikeun ngagoda Nyisari sangkan daek nyarita. Sabab taya hartina ngiringkeun nu geulis oge. Ari baeud wae mah siga arca, taya bedana jeung ngiringkeun boneka hiru. Akhirna Mirja manggih akarek nyingsieunan Nyisari, susuganan ngarontok ka manehna. Nu diharep Nyisari menta tulung bari nubruk. Pantasna teh nikmat mun ditubruk ku nu geulis tuluy nangkep sapageuna. Masih keneh nuju ngabandungan acara hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda di channel ieu, channel Sunda Pituin anu ku Mang didamel khusus kanggo pamirsa sadana sareng alo-alo sadana anu mika cinta mika resep kana hiburan Kasundaannya mangrupakeun dongeng Sunda. Hatur nuhun kanggo perhatosanana, hatur nuhun. Bewara oge kanggo pamirsa sadana boh bilih anu hoyong silaturahmi ka channelna Mang Jaya, mangga parantos disayogikeun ku Mang di link deskripsi. Kantun diklik wae engke bakal dicandak ka channel YouTube-na Mang Jaya official. Engke di ditu tiasa silaturahmi sareng Mang Jaya sareng dongeng-dongeng anu sanesna deui anu seueur jenisna. Sakitu penginten pamirsa, mangga ulang lajengkeun dongeng anu digarap ku Mang di channel ieu. Dina judul Randa Bengsrat di juru dongengan ku Mang Jaya, ieu dongeng karanganana Ki Leuksa. Sok kagerah parayun geura maranco deui dina HP-na sewang-sewangan. Prung Keun sia sing sieunaan sia ku aing. Ceuk hate Mirja tuluy neangan kasempetan nu hade. Nu sakira bakal reuwaseun Nyisari. Barang tepi ka hiji pengkolan luhureun teh ngaroyom dang daunan jeung areuy. Nyai eta orai, nyai. Mirja ngagorowok siga nu nya. Na berengbeng Nyisari lumpat miheulaan teu ngareret deui ka Mirja. Puguh Mirja colohok teu nyana bakal kajadian kitu. Atuh nempo nu lumpat teu ngiceup-ngiceup jajantung jiga ngajanteng jiga arca haneueul jeung kaduhung. Aduh teu kapalang gelo si nyai. Panyana terek nubruk ka aing nangkeup bari menta tulung. Buktina bet ngajauhan. Beuh nepi ka kieu nalalampahan. Ceuk Mirja sanggeus rada lila tuluy lempang nuturkeun Nyisari nu geus jauh. Kocapkeun Nyisari harita teh geus tepi kana tangkal asem anu nguyupuk sisi jalan. Gek diuk dina batu ngahegak bari nyusutan kesang. Panon melong ka Mirja nu ngagegag lempang bangun lungse. Si nurus tunjung kal ka ngareurewas. Si kasabelahan teh mun nya teh nyaah ka aing lain kitu carana. Tekung silila rong heop para bedana rong heop atuh. Rong heop Mirja tepi ka manehna koloyong gek diuk teu jauh ti Nyisari.
Nempol kitu Nyisari ngabalieur para wargi sadaya teu hayang deukeut. Aduh, akang teh reuwas. Aya orai meuni gede teh Nyai lah. Untung Nyai mah pinter lompat, akang jadi tinggaleuan nya. Nyisari teu nemalan para wargi jamedud bari melong kanu jauh. Tapi ari hatena mah nemalan, paduli teuing teu nanyakeun barina oge. Kitu gerentes Nyisari. Nyai teu capek? Teu, jawabna ketus. Tak itulah kudu ngajawab ari ditaros ku akang teh. Biasa we atulah naha. Akang ge manusia hayang ngobrol. Jeung batur teh ngarah di dunya teh teu keung teuing. Ai ka mana batur-baturnya mun geus teu katingal? Mirja euleugeg api-api nempo kanu jauh padahal bari ngised hayang deukeut jeung Nyisari. Harita para mitra Mirja ngadon ku kulutus. Harian si sebelu sia. Karunungan teh dek ngadagoan mangkaning rokok di barawa ku manehna. Lah, kumaha yang ududnya. Mirja uyup ayap kana saku baju jeung calana tapi teu nyokot naon-naon. Hari Nyisari jung nangtung leos init deui teu ngareret ka Mirja. Beuh, ameu eta awewe nepi ka kitu na kumaha kahayang nanya meni page-page teuing. Kurangan akaye ieu. Sangka daek ngomong jeung aing sarta daek seuri. Hah, keun sia. Ceuk Mirja tuluy nangtung bangun laliat nuturkeun ka Nyisari. Panon poe beuki panas moreret jujukutan layu. Taneuh siga pating gurilap tina awahing ku panas-panasna. Makhluk-makhluk cinunuk dina dahana tayan wani ngulampreng da sarua sieun ku panas. Ari Mirja muter uteuk hayang ngakala Nyisari sangkan bisa ngobrol jeung manehna lila-lila breh manggih aka tuluy leumpangna di gancangan ngarah Nyisari teu jauh teuing. Ni antosan akang aya picareuseun. Nyisari jebi bari jongjon leumpang sakarepna. Mun gede lah. Geus dugi karorompok akang kadelah ulah asa-asanya. Munyungan kapun biang sareng pun bapa sebatkeun jenengan sakumaha istina. Tangge kupun biang bakal disuguhan kadelah. Ulah teu dituang sabab geus ngahaja sasadiaan. Ceuk Mirja tapi eta omongan teu narik perhatian Nyisari kalah beuki ijideun. Engke di bumi bakal disuguhan seupan bedug ku ibu. Omatnya kedah dituang, daraos bedug oge. Ceuk Mirja teu kireum-kireum. Maksudna mah ngagoda Nyisari, puguh Nyisari ge ampir-ampiran teu kuat. Rek nyeleuketeuk seuri ngan kaburu katahan, puguh ti koro asa rada nyeri balas nahan piseurieun. Pemiseupan bedug teu keur sanuang ku akang bade dipangalakeun bangkong, nu tiasa ngareog dog-dogna aya di rorompok. Nu gede rek dibikeun ka bangkong panglembutna, dog-dog leutik rek dibikeun ka bangkong panggedena. Geura moal teu lucu lah bangkong lembut bawa dog-dog gede. Napakna teh dihontalan bari bunceli kitu. Maksud Mirja ngabojeg neangan piseurieun. Tapi Nyisari tetep teu seuri, Nyisari teu daek ngomong. Tapi najan kitu ari hatena mangagik-gik seuri sabab kacipta ku sorangan kumaha katempona mun bangkong ngareog. Parat jalan datar serog ka jalan mudun ari taneuna ngalebu. Nu disorang sok nyorodot. Puguh Nyisari rada bingung mangkaning senalna lesang. Sok sieun ti sorodot ari rek ngalaan senal era sieun disebut kampungan. Keur mah heueuh urang kampung atuh ngaraneg Nyisari teh leumpangna mandeg. Nempo kitu Mirja atoheun lantaran aya jalan keur pacakal-cakal. Kehelana Nyai ulah gagaba bising ti sorodot, mangkaning jalan lesang komo make senal kitu mah. Pilih gebis. Mirja ngaragamang rek nuyun. Ka Nyisari tapi Nyisari ngepeskeun. Ih. Tong kitu lah. Ulah kitu geulis ah. Akang malin hayang pacekal-cekel ieu mah lah bakat melang ka Nyai. Pilih cilaka. Oge lain hayang kapuji akang teh tapi emut kana amanah tuang ibu. Margi kasalamatan Nyai aya dendam paleungeun akang. Da kulantaran kitu hayu urang tuyun ku akang. Geus ngadenge kitu mah Nyisari rada nurut. Manehna cicing wae dicekeleungeun tuluy leumpang deui lalaunan nyorang jalan anu mudun bari jeung taneuhna bear matak nyorodot. Mirja rada ngageter hatena getih ngorana ngagolak. Atupaan teleungeun teh matak sernud jajantung jadi motah. Siga nu ajol-ajolan hayang ngarontok anu geulis. Kade sing atos-atos Nyai, di dieu mah jalan mudun leueur ya. Nyisari tetep teu ngomong ukur ngupat dina hate. Nah tuh make los-los ka dieu matak naon mun make jalan gede ngarah laluasa. Kitu ceuk hate Nyisari. Ari sabab harita Mirja ngajak motong jalan ngarah tereh tepi kabunut. Gancangna carita para mitra. Mirja jeung Nyisari geus tarepi kabunut langsung muru ka imahna. Kasampak indung bapana Mirja geus tatan-tatan rek ngabageakeun Nyisari. Dah geuning geus daratang bagea geulis siap ka dieu, siap ka dieu. Ceuk bapana Mirja nu katelah basura. Ngabageakeun bari marah mai. Bagja temen geulis siap ka dieu, mak teh geus lila ngadagoan hayang geura tepung jeung piminan tueun. Geulis geuningannya, duh meuni lucu nuhun Nyai nuhun. Amusura meuni togmol muji ka Nyisari.
atuh jadi sama rampa Nyisari parangkat purungkut siganu dusun. Ulah sini Sarilah, ieu teh sepuh akang sok lebet. Nepangkeun abdi pun Sari, ceuk Nyisari di dinya mah kapaksa nyaniwara, ngajan teu resep ge api-api sawajarna. Sabab mun mawa karep sorangan bisi matak ngaragragkeun martabat dirina, bisi magarkeun teu boga harga diri. Beuh geulis nuhun daek udin ka dieu nepangan abah jeung mah. Lubatan sakiso ka jero atuh di dieu reureuhna di dieu. Bawa ku manesia aja ulah tepan euy. Mang abah da ge ngaja dibantun ka dieu, Mirja kacida atoh heunana. Sabab ayeuna mah Nyisari daek nyarita, borot tadina mah geus hariwang, sok sieun ngerakeun bisi manehna dinaha-naha ku kolotna. Bus sarerea ka jero Nyisari dipernahkeun di tengah imah. Di dinya geus sadia kadaharan rupa-rupa, malah geus aya cai enteh dina gelas. Siga nu ngahaja nyayagikeun ti angalna. Waya kumaha jadi itu euy meni berang-berang teuing geuning, ceuk Basura. Kur mujana panas baheula. Gosieun atuh poekeun di jalan gete. Oh nya syukurkeun bae asa salamet. Kumaha Mang Ading? Calageur. Basura sia geus apaleun pisan ka Mang Ading. Sadaya geus sarehat bah. Heuh syukur poe kali nyareureuh bari ngopi. Tah kadaharan geus nyampak. Sabab ngahaja nyayagikeun ti tadi keneh. Pek nyai ulah asa-asa di dieu mah. Anggap di mah sorangan we. Mangga abah hatur nuhun. Nyisari teu kuat ku hanaang. Najan hoream ge kop kana wadah cai regot nginum. Satuluina Basura jeung Ambusura galecok ngobrol. Ngabageakeun Nyisari ngebrehkeun kasuka hate ku ayana Mirja rek boga pamajikan. Sedengkeun Nyisari aya di dinya teh teu tentrem hate. Sabab datangna kapaksa abusna ka imah kapaksa. Nyarita ge kapaksa nu akhirna nyiksa kana batin. Matak gering kana pikira dina nyarita ukur saperluna. Teu bisa bebas cara pribumi, tapi disangkana ku Basura jeung Ambusura mah Nyisari teh era keneh maklum ngawadul jeung pimetohaeun atuh sok kararago. Bisi cabe majung ka cai heula nyai, teu kudu jauh di dieu mah daya sumur. Kamar keur leleson geus disayagikeun, pakaian keur salin geus nyampak jung, ladenan heula ibuda. Aku piminan tueun teh ulah hare-hare wae, memeh wanoh keneh, ceuk Basura. Dareh-dehna keur nyaan bungaheun kadatangan ku Nyisari. Sabab Basura teh sanyana mah geus lila hayang boga minantu, geus hayang ngeyong-ngeyong incu da puguh boga anak nungan hiji-hijina nu ngaran Mirja. Katurug-turug lalampahan Mirja teh karek eling ayeuna da tadina mah beleweng wae atawa baung pisan. Hayu atuh geulis urang anteur ku emak, urang ka cai heula. Mangga ibu. Nyisari nurut manehna hayang buru-buru pindah di tempat di tengah imah. Mun geus aya di kamar jongjong nyingkurkeun diri, teu kudu babarengan wae jeung Mirja. Tuluy mandi heula para mitra geus mandi disalin. Bus ka kamar Nyisari ngaringkeb maneh pipikiran kumalayang kanu anggang. Hatena awut-awutan teu puguh jujutanana. Raga nyangsang di imah Mirja ari hate kumalayang teu daek cicing sabab ngait keneh ka Karmin can bisa dipopohokeun. Malah beuki lila kalah beuki manteng beungeut Karmin beuki jentre nemongan dina kongkolak matana. Sigana wae pelet geus mimiti malik sabab tumerapna ka Nyisari kawas nu malaweung. Nah Kang Karmin teh teu aya mapageun. Nah teu nyahoeun yen aing menang tungara. Kang Karmin ya abdi dipanyara. Cicing dina kandang singa. Ceuk hate Nyisari bari manteng ka Karmin anu salilana kapicang cam beurang jeung peuting. Kina awahing ku anteng-anteng ngalamun breh beungeut Karmin nemongan. Meuni asa ngajirim hareupeunana nyeh Nyisari seuri tuluy manggut bari nyarita bangunan hubungan. Age Akang wilujeng sumping. Nah kamana wae atuh Akang teh meuni plengles teh emut-emut ka abdi. Ulah kitu Kang ya abdi keueung ngan sorangan. Kitu pokna bari tuluy ngaragamang rek ngarangkul. Kabrug dirontok cedak kana panto brujuh meuni aduh-aduhan. Aduh, tulung. Nyisari ngusapan tarang tuluy ngabangingik ceurik. Harita Mirja keur ngariung jeung kolotna di tengah imah. Barang ngadengen nubruk panto sarere reuwas komo ngadengen nu aduh-aduhan mah. Mirja meni ngorejat muru kana panto kamar. Harita Mirja tuluy nyarita. Nyai kunaon buka pantona? Panto diketrokan tapi Nyisari teu nemalan. Nempok kitu Basura jeung pamajikanna nyampeurkeun sabab sarua ngarasa reuwas. Aya naon Mirja? Kunaon teh si Nyai make ngagerewek? Ieu Pak, si Nyai aduh-aduhan bari minta tulung, tapi pantona dikunci ti jero, pageuh Pak. Ceuk Mirja bari nyurungkeun panto. Nu tetela dikunci ku Nyisari. Ketrok atuh sina dibuka. Samemeh Mirja keketrok panto geus muka manten. Sabab nu pating gereneng kadenge ku Nyisari atuh bus Mirja jeung Basura ka kamar.
Kitu de ambu sura milu ka jero barang breh Nyisari keur diuk dina kasur bari jeung hatena bingung. Nyai kunaon minta tulung tadi teh? Aya nu asup atau kumaha? Mirja nanya bari neuteub. Hatena deg-degan sieun aya naon-naon. Lieur bade kaluar kalah nubruk panto. Ceuk Nyisari ngakukeun lieur, padahal kabobodo tenyo tina wahingku banget ngalamun inget bae ka Karmin. Oh, lieur kulem keun atuh. Keun akang rek milarian lanong. Sok seueur ke di warung. Mirja buru-buru keluar ti kamar manehna rek meuli ubar lieur ka warung. Kulem keun nyai keun bae ulah asa-asa eta meureun balas papanasan di jalan. Ceuk Basura bangun karunyaeun pisan. Mangga bah, Nyisari mun memang teu hayang hudang. Teu hayang bijil ti kamar da embung padeukeut jeung Mirja. Tuluy ngagoler dina kasur ngararasakeun tarang urut ti dagor kana panto. Basura keluar ti kamar ari ambu sura mencetan tarang Nyisari. Nemongkeun kanyaah ka piminantueunana atuh Nyisari teh jadi samar pola, jajantungna ratug teu puguh. Ulah seueur teh emutan anak king pek we sing jongjon kulem. Keun ulah asa-asa anggape di imah sorangan. Mun aya kahayang kari bebeja da moal burung di tedunan anu kadada kaduga mah. Ambu sura ngagelendut mapatahan ngarah hate Nyisari regreg jeung teteg. Keur kitu para mitra torojol harita teh. Mirja datang mawa cai teh sagelas. Jeung mawa ubarna atuh song dibikeun ka Sari. Nempo kitu mah kapaksa ubar teh di dahar sabab geus heula kecap nyebutkeun lieur. Padahal lieur lain lieur ku kasakit tapi lieur mikiran nasib. Waktosna CF di para mitra duh habuteun we ieu mah. Dicekapkeun heula dugi ka dieu pamirsa sadayana alo-alo mang sadayana dongeng Sunda nu judulna Randa Bengsrat. Insyaallah urang pajeng di enjing manawi urang sadayana masih keneh kumelendang di alam dunia, masih keneh di pasian kapercantenan amanah yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Timang selaku admin nyisa jadi hapunten segala kakirangan dina ngupload dongeng-dongeng anu ditayangkeun di ieu channel Sunda Pituin. Mudah-mudahan harapan mang ieu tiasa nya dongeng tiasa jantan panghibur kalbu, pangbebedah kana manah pamirsa sadayana, tiasa tujuan utamina ngalestarikeun kebudayaan Sunda mangrupakeun dongeng Sunda. Sakitulan di kapiatur ti mang undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.